Mohon. Di sepatu ieu haka dihakan tah. Tah geus ieu mah bener katipu ieu mah. Assalamualaikum Kang. Salam. Bade mau sepatu tiasa? Biasa. Ya, habis itu tiasa. Biasa insyaallah. Yang bisa. Kita para gidamel sepatu teh geuningan. Nyaah, yang di tangdosan deui geus tiasa diangge deui. Ieu mah moal biasa diso ieu mah Kang. Kada dihakan ieu mah. Moal biasa. Mun kada dihakan Dan Kang tiasa teu kesel. di tiasa mun Oh, ieu mah abi ieu hoyong disol. kan ieu mah tos ieu geura tuh potong. Ai potong ge mah kada digentosan. Oh, ieu hoyong disol gitu di dangdosan abi Kada biasa kada dihakan diangge deui. kada dihakan deui. Dihakan kumaha ai akan. Yo, ieu teh sepatu. Reksak hoyong disol, kalah nitah dihakan. Kumaha ai akang? Kada nganggo hak atuh nganggo hak dihakan gitu dinten kala gerak kala Ai wanita dihakan kieu teh. Saha we ngahakan sepatu atuh? tah kada nganggo ieu deui ieu mah Kang ieu teh Mohon. resepnya ieu mah Mohon, resep kana ieu na teh hakna teh Mohon disol gitu. Hoyong disol bidang dosa. mohon kana mah disol ayeuna upami tras disol ieu kan mesol naon abi kitu ieu mah Ini sol sepatu nang sol naon sih? Ai akang kumaha? ieu mesol nama sepatu Oh, ini sol sepatu. maksudnya jadi dihakan gitu ngatos ya Kang Tapi aku sepatu dihakan atuh. sanes dihakan Lagi eta dihakan. sanes dihakan eta janten di tah gitu tah dihakan tah Saha nu ngahakan sepatu? Akang ngahakan sepatu. ieu geus kieu ieu tinggal ieu Mohon. ieu sepatu ieu haka dihakan tah Sepatu ya dihakan ku akang gitu. Sok eta dangdosan gitu enggak bisa dipakai deui di sol. sia tuh ngajelaskeun abi kumaha nya ngajelaskeun teh geus kieu bae atuh akang teh ngadangdosan sepatu ka dieu nya Mohon ngadangdosan sepatu. hoyong disol cenah nya ku abi bade ieu bade disol kita dipangasolkeun ieu teh Ya, mohon sampai bisa dipakai anu deui. upami teu di nganggo haknya abi ngesolna naon kitu sabae tinggal lihat sepatu tuh nang sol naon? ieu mohon ngesol sepatu ngan ieu atuh sok tinggal ku akang ieu handapan geus tuh tinggal menirengek ieu Nya ta eta hayang disol. iya tinggal hak teh menirengek ieu abi ngesol tuh nya ngesol kieu abi sok geura ayeuna ku abi disarankeun ieu gentos kitu hakna dihakan deui kitu Oh, tah digentos hak. tah eta Ngomong kita di rumah kita dihakan we pira ku abi ngahakan sepatu gitu tah. Aya akan. Oh digentos hakna. mohon digentos Nya sok. itu maksudnya digentos hakna Sok ke disol. aku abi tadi tos serius kan pasti disol Mohon gitu gitu. digentos handapna Mohon. bade Bade. Sabaraeun kira-kira biayana aya tiasa disol. biayana nanti 100.000 Wah, mahal-mahal teuing 100.000. Biasana nginep 40.000. Terus 40.000 tah sok. handapan geus awis Kang Sabaraha tuh ulah 100.000. 40 biasana ge. dah handapan apa awis itu ya nama kusum corona gini jadi naraek Corona mah di ditu di Cina da naik naon naik nya bus. nya ai corona nama di Cina ieu bae lah di paskeun 100.000 dalam mun dicicil mah mahal ya na 60 ongkosna 50 jadi 110 Cicil kumaha? misalkan akang meser ieu na ya Mohon. sok meser ieu na Oh, 60.000 enak ongkosna 50.000 Jadi sabaraha? 110 ku abi Atuh dibuleutkeun tadi leuwih mahal kitu mah. apaan mun ca abi ge mah ku abi diteraskeun bae dijikeun dibuleutkeun 100.000 Geus atuh kieu we. Ieu sabaraha hargana? 60.000 60.000 mohon. Tah ieu geus dipeser ku abi. Abi artosna 100 aya angsulna. aya Aya, tah geus angge heula angsulna mohon. Tah ieu hargana 20. Jadi abi kantun nambihan 20.000 deui. oke dan paham kumaha mana iya non Iya, kan ada. ieu teh 60.000 nya kan Kapan uhun? Ieu teh 60.000. ongkosna teh 50.000 Nya jadi 110. jadi 110 Nya sok ieu dipeser heula ku abi ieu na. mohon Angkos abi teh 100.000. mohon
Akang aya angsulna. Aya. 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 Tasok age heula angsulna nu 40.000. Jadi meser ieu teh 20.000 deui. Oke. Gitu. Kelanya Kang kela. Ngemut teh abi. Sok ya di kesan ya. Nampa duit di acan. Kudu. Kumaha sok. Kumaha ieu teh? Abi bingung ya, abi bingung. Teh kan yo Akang ieu teh teh kan dipeser ku abi Oh. 60.000. 10.000. Arus abi teh ya 100.000 ya, arus abi teh ya 100.000 ya. Heula cicing kudu epi cokot bae. 100.000. Akang aya angsul 40. Aya. Ayanya, tah sok angge heula angsulna. Abi kan tuh nambihan 20 deui. Jadi ieu 60.000 dipeser ku abi. Dangdosna 50 jadi 110. Gitu. Pagi aja. Sok. Oh, jadi akang teh DP meureun eta teh nya. Dikesan ku abi. Lah kieu bae lah, pegang pieu da abi pusing gitu mah. Ieu we ya. Pas wae akang ka dieu dongkap bade ngadang dosannya kan. Mohon kadang dosa sepatu. Bade ngesol nanya. Mohon. Dari diesel kan ya tos biasa meureun ku abi dikasih solusi. Nah, ieu sok Mohon. ieu gentos. Mohon sok gentos. Pangaosna 100.000 nya. Pahamnya? 100.000. Pangaosna gitu. Aya akan 100.000 jeung 110 gede mana? Tuh wias ku abi lah di korteng da abina pusing geuning nu tadi mah nu cara akang kitu mah abi pusing. Nya sok atuh 100.000 we gitu. nya. Iya, so Berarti abi 100.000. kari nambihan 60.000. Nah, uhun bener. Gitu bener. Berarti abi ngangsulan 40 nya. Jangan kaya 40 angsuran. Tuh punten nya Kang abi tadi teh pusing. Mohon. Kan tadi di akang aya 40 gitu. Iseun geuning jadi. Ada biasa ikut corona mah. Di engine geuning ayo we nundutan. Pusing jadi sok teu konsen. Ketika akang 40 nya. 40.000 mohon. Tuh punten Kang nya. Bios lah ada biasa ikut corona mah. Punten kitu. Depresi geuning. Terus kieu bae lah abi da isin ku akang nya. Oh. Isin kita di 40 nya. Oh. Abi pasikeun we 10 na jadi 50. Oh, di diskon 10.000. Oke, ini biar sana. Iya, mohon atuh hatur nuhun pisan Oke, aya kitu mah. insyaallah sisiangan lah sisiangan. Mohon lah anjing abi ka diri atunya. Mohon gitu. Iya, iya ditampinya. Mohon mangga hatur nuhun aya kitu mah. Sami-sami. Assalamualaikum. Anjing dicanda. Mohon mangga Mas. Oke. Jadi 100.000 orang mulangan 50 tapi lunas. Wah. Bingung. Kaditu teh. Itu teh mere 100. Urang mulangan 50. Berarti kan 50.000 iya. Wah, katipu ieu mah. Tuh nomorna teh. Bodoh bener. Urang nu bodoh itu nu pinter. Enggak sih mah bener katipu ya mah, katipu. Bosnya katipu.